atuh eta naonana tong dilelewe sia kumaha lamun nyeureud amekeun ke wah beres Gusti Doh, teu sangka urang anyog jeung kebon cikur doh. hihi kebon cikur cenah euy kucap kecep geuning la ilaha illallah makhluk teh geuning aduh jin kafir jigana jigana tai garing maneh jin kafir mah eta ku araraneh bebeungetan araraneh teh ieu dunya aduh Oh, asa teu umum eta bebeungetan nepi ka kitu sugana tai garing lain buatan Allah. rarasaana teh KCP mulai ya Pada manehna leuwih ti akang. kade ulah diheureuyan kade Kade nu kitu. bisi nyiwit bisi ngetrok aya nu kitu aya ngaranan ya aya atuh naon ngaranna Sarua. aliennya nah alien jauh-jauh teh sarua jeung sileing bisa ngomong bisa nyambung alien mah. ai kadaharanana sarua jeung aing Atawa sarua jeung lau kroto. ai di dinya naon aing mah kadaharanana atuh ngamena aing ngapindang baneng Aduh, bilang badan. berkualitas bergizi aing mah sangu nu pulen Unu pulen jeung gorengan. sia mah paling oge ti kotok Lain datang hina akang menilai. halus perkiraan Kabatur teh bener. halus perkiraan anaknya putih kotor padahal tai Oh. muning mun manehna teh muning garing Bisa jadi. naon maneh ka kananana bejakeun aing mah kejo pulen Oh, jokulan. lamun dina kendaraan mah aing mah truk nah beres aing kuring sia mah teu gablok mobil Aduh. Ayang dari mereka. lamun dina imah dewek mah hotel hotel hari aing kacilingan aduh setan Aduh, aing jeung ku batur mung. varian ambas lamun dina baju aing mah jas Aduh. hari aing teu gablok baju nia jadi make aing mah mau Oh, ngalawan. heh ngaranna saha sampean ngaran maneh teh mau dibejakeun sieun di puasaan ceng nang dah tuh Ulah akang mah cantik bisa dipelet. aya teh tukang kata pelet sieun dipelet cieun emangna aing teh bogoh ka sia kebenangan diri aing boga gerayu lipen setip gede teh Aduh, keur naon garinggem. eta beungeut beureum kitu abis sakemar duanana beureuman anu hiji deui non teh heeh Oh, garinggem deh. ku naon lipen setip gantina galinggem Luntur. atawa duling dem bisa dihakan da percis ramutan can usum ramutan mah maneh abus ka tempat ieu dina harti yakin maneh kudu jadi mangsa kula boga duit sabaraha nya tak kuring mah teu boga eta sia dina saku naon Udah eta aya amplop kaciri eta tuh akang. kadek lalapkeun Lalapkeun, linolo atuh. montong diasupkeun deui sia kadiekeun buka aing ge nyaho sia cek katanya Aduh, eta apalan buta. cek naon cek cok datan nira tangga deman oh iya datan nira tangga deman pakulingan rana pakulingan rana alah nuhun agan abdi teh muni tos hayang kiih hayang naonna bieu untung aya agana Duh, datang jeger ieu percaya kan dia mah. tah araheun mah ieu tah aya tah boga duit hayang duit sabaraha Dah, dirinya. saha maneh satya Pikaan dirinya mah. saha maneh hei penggawa ngaran kaula kerincing wesi Iya. saha kikirincingan Wah. kerincing wesi kancing jaya kancing cetet
Si anjing nggak badan odor kancingan kancing jaya Badalungan Badalohor Allahu Akbar Allahu Akbar halus nyambung ngaras sampean Badalungan Surya Pringga Surya 16 mending jarum aja kah ayo mana nu tukang gentong atau minak jinggo Badalungan sampean Surya Pringga Bayu Putu Bima Putra Bima Ungjila ilaika wa ma ungjila min qablik puas ya eta tuh tong kemana karep atuh ngomong teh nah can nepi kana wabillahi roti apaleun yang apaleun kan pan ka itu teh hum yukinun apaleun kungsi ngaji mun teh jelema teh pasti teh Bima Putra Arimbi Suta Arimbi Randa cekek naon sia teke naon bete eta payun dora kumakan bieu naon sia oh anu pe ieu Arimi Ratu lain lain maneh mah lain sok itu jauh-jauh atuh lain sok sia ngomong naon semun Arimi Gagah lain gemes lain gitu sok sia ngomong naon Arimi Sakti lain alah ai maneh teh wah udah kadang lain gitu lah kadang sok sia ngomong naon Arimi Mandraguna lain jauh-jauh ai maneh lain Arimi Panggagahna lain babasya tuh kasih itu tuh halus sebut bebalap dari amak aura kudununganana dicarekan puas nu ngadukung puas sia deui mun ngadukung ka aing teh dawala oh pisan bela ka aing teh ni era aing kudunungan ka era aya lamun sampean rek ngaganggu ieu dua jelema ieu dina harti hayang saling kareupan jeung kaula Gatot Kaca salaku lurah Tamtam Managara ngarti sampean ya sampean lamun ngaganggu kaula dina harti hayang saling hareupan yang jeung kaula salaku lurah Pagaden lurah Tamtama we ngomong teh lurah Tamtama lurah Pagaden apakan wani marangaku sataya ora wani dening apa kulanang kulanang ora iwelang lain pikagileun dununganana nya ngomong teh eta uyuhan daek boga pawongan kitu dah uyuhan daek gaji untung sabar dudungan daek aing mengukut pawongan kitu asa parabna we tai bagi pergi awas yak wae tinggalikeun ku aing sia lain ka ngangap naon tinggalikeun naon goblok ngancam sia teh aing lain ngangap naon kakak dibongohan keur hees ku aing da sia teh aya heesna dek di kumaha bool sia diurekkan ku aing wah geus rada jeung dikait kenyang bedopan ka kait tentong ya anjing wonten ngaburusut wate seseiten ruduk jeung pejit naon sia teh urek gusti ngait kana pujit di jero iraha alah si tutungan jamna kitu
asalnya karena tuh pirang ngalaan urak nina bool kumaha euy talikeun kana tongong truk tuluy ke truk digas ku supirna jadi pan ka bedol maneh ka gusur pejit nangan keluar biasanya moga-moga gusi ulah kaalaman atawa hayang lesot naik karena tangga kalapa tak urak anu amay-amayanana talikeun kana barang bang benar tuluy ngagajeng ti luhur muat ini pan ka bedol pujitna teh kaluar nu ngagantung teh pujit teh wungkul astagfirullahaladzim biasanya atawa ngakan karbit benar banjur kucai lu nginum pan ngagolotrok sunut tina sungut pan ngabeledug mung serat pijil jeung pejitna di jero teh kosong tinggal anjing aya kasieun lalinu mata kelalinu sama kelan Badalungan Gatot Kaca Gatot Subroto maju kurang ajar